Kebiasaan namanya. Kebiasaan. Padahal lain dilukakan sagulak gilakna darangukeun kasadayana rupina nu bade ngajelaskeun soal posisi arakuh lagu ku Abil Debi Abil. Ya nu lagu nombe lagu Surajan Gambar posisina karang nunggal tabuhna doongana 5-2 lolongkrangna 3 eta punten go ieu go tabuhna posisina no posisina karang nunggal pola tabuhna goongna 2-5 lolongkrangna 3 jadi nenek kenonganna 3 sami sareng dago pakar. Oh sareng teh tadi teh. Atuh kenana 3 sakulah gilana 2 tetep seket deket deuleu 3 banyak
duanya lain panungtungan dua goong Pancar tilu kanongan tilu lalang tilu go dadai dado dudang dodado pola tabuna eta Cek kemana? biheung katuturkeun tilu saburak gilekna deung dedua geger nyantong tidang tilu dode darong dudang dode lima gitu jadi naon disebut teh posisina karang nunggal gongna 2 sareng 5 itu tah dina wengi ieu mah salagu heula nya salagu heula jadi nu nembe posisina karang nunggal teh naon kumaha gongna 2 sareng 5 2 sareng 5 lolong kerangna tilu mantap sami sareng dago pakarnya sami jadi lamun karang nunggal posisi urang ke menta lagu posisi karang nunggal ulah sampai nggak ongkoh di karang nunggal celengkeung laguna lain dina karang nunggal teh posisi lagu naon wae dago pakar kecap jeung kiceu lain Surajeng gambar kecap kiceu ya karang nunggal kata balik dekat dulu iya padahal lawas geus asa teh gitu eta tepung tetep Tetep karang nunggal teh. nah teh gumeter waktu kuring tepang deui padahal lawas geus ayeuna patepung deui cara-cara nyanyi anu leres dina calung posisi nyalung teu aya deui iwati latihan di latihan mah anggar penyol we ka dituna gepeng sering ngupingkeun berlatih mah kan enak usum karaoke calung oge zaman kamari-kamari aya PCD berkaraoke eta teh rada ditulungan keneh sabaraha mah kumargi aya raining teh anu berwarna eta teh sabaraha salah seos tulungan jadi maksudna dina lebah-lebahna eta nyanyi anu mah kitu engke mah latihan upami ngalancarkeun dina calung karaoke upamana teu kedah ningal ieu we teu kedah ningal raining teh jadi keasa dina tempona nya tempo nya dina tempo dina yeuna kedah leres-leres kedah tatag netes kadituna itu ya deui larasna oge ya latihan diajar non laras non laras pelog nyobi dina pelog eta laras pelog teh anu nyebatkeun pelog anu nyebutkeun laras degung gitu salendro madenda sorok atau napi madenda ai madenda kan kitu nya madenda kitu terus bungur wah loba surupan teh naon patokan lagu teh aya bungur
aya naon Bil? Sangot patokanana nya posisi arkuh laku aya Catri kulu-kulu Sinyur Banjaran terus aya posisi Cirebonan oge aya Mataraman oge Mataraman Cirebonan mandak ya nama rupina urang dilajengkeun kana permain selanjutnya eta bade permainan nok-nok mangga atau bade gapleh mangga